Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meser salam katalaga nu ngajawab salam mugi asing asup surga. Ayeuna kene meser salam rejeng kentang nu ngajawab salam mugi asing kabayar hutang. Waduh loba pisan nih. Meser salam jeung katuncar nu ngajawab salam mugi asing gera beunghar. Beh kabayar. Mana? Oh, kayak sekedap. Tuh. Santai we, santai. Pokona nu hadir di ieu patempatan sami-sami urang silih doakeun sing sehat, bagja, waluya, barokah yuswa. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing digampilkeun milik rizkina, sing digampilkeun sagala urusanana, oge sing digampilkeun marawatna. Nah teu diaminkeun kuduna mah eta amin pangtarikna. Sabab hirup katungkul kupati maot teu nyaho dimangsa. Saha bae di mana bae keur naon bae rek kolot budak teu jadi urusan. Geus datang ajal mah moal bisa leres. Matak urang teh meureunan kuduna mah hayang gampang gampil maotna. Sabab ceuk katerangan nu ngaranna dicabut nyawa teh nyeri kacida, berarti hese. Urusan gampil ayeuna jeung engke iraha bae oge da moal bisa ditolak kitu nya. Leres teu? Ngan hayang gampil atuh meureunan urang teh hayang gampil mah berarti mudah-mudahan keur dicabut nyawana urang keur kaayaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Oh, beres. Alhamdulillah. Punten ieu teh rada kieu nya, rada kieu kelas sakedap. Meh teh ieu teh kieu, ieu tah. Heeh, bisi. Teu. Teraskeun. Oh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa adfa'na minal bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillah menjadi sekar panggiring catur sangkan jadi panggugah rasa
nu jadi tara THT malati hati menjadi pangemat aurna kedal senareng amal diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu takabur nu teu oleh ngucur na badan sakujur panyingkir iri jeung dekin pabelit tina ati panyingkah ria jeung sumah nu pasolengkaina mana nu kadang ngarempekan teja Al-Qur'an kana hate urang-urang sadaya dipirik kalimah kalih dua syahadat lir sumpah janji hamo lancalinci udar tina tali gadang janji hamo sila bengkok sinembah urang tetep di Gusti taat iwal kana sahiji nyatana Allah subhanahu oge urang tetep nyaksen yen urang teh teu aya deui tuturkeuneun keur hirup urang di alam dunya salaku umat Islam nyata utusan nu pangmulya mulyana mungguh Allah nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi sadaya urang anu teh urang nah kalau serang tapi Cidulang masih urang Cidulang khususna blok Serang saacana sim kirung sim guring saacana si ohang ngador punten Pak Kyai ajengan para pinisepuh oke ibu-ibu bapak-bapak maya di patempatan sim kuring mah nyebatna ieu teh ngador ngador teh ngadongeng bari tah eta kunaon bet di ngadorkeun sabab bisi pahili kiai jeung tukang dongeng si ohang mah tukang dongeng bisi ieu mah bisi si ibu atuh urang nu kieu si ibu biasa we jangan terpesona dengan ngan kadangkala nu jadi pertanyaan kunaon cenah si ohang bet daek dititah acara keagamaan nyadaek da dititah dan eueuh nu nitah mah moal urang oge jeung kalaresan sim kuring ngawakilan bundulur ti Rawa pangarsana Haji Baya kamari teh nyunkeun tulung ohang hari tanggal 18 Agustus peuting cenah panelepon caritana aya acara teu henteu cita kunaon gitu balong mana nu aya rek dipelakan biasana masuk ngajak mancing teh lain cenah ieu mah ieu cenah buku cenah buku mana kubu Cidulang rek naon cing teh nyaeta nu di blok saha nu diserang cing teh lain cenah blok Serang blok Serang rek naon cing teh nya cenah aya ieu lah mangga gitu hayu cing teh lah keur ngarojong Haji Baya mah
teh kitu da aya meureun kitu cenah. Aduh ya Allah. Da Ari Sugan teh dina acara naon cepat ditanyakeun nya kitu acara naon acara ngeusi cenah acarana teh ngeusi dina perayaan 17 bungkus tuh 17 Agustus atau Agustusan cenah dina raraga HUT RI anu ka-80 cenah ngeusi acara siap pokona mah ditarima caritana geus lah teu nunang-nunang ning nama da eta mah pasti aya meureun. Hari geus 2 minggu kemudian je menta eta cenah menta naon menta naon sebutan teh eta cenah video sing pan ngandongeng urang mah nya video tah kakarareuwas Ari Sugan teh titah ngadangdut pek teh kalaka titah ngaji matak salah tah ieu masa teh bilih lepaat kitunya ohang rada kamana karep pasti da si ohang mah loba salahna batan benerna nya kitu loba bisi loba salahna batan benerna tong nyalahkeun si ohang salahkeun nu nitah tuh. Tapi regreg ya regreg tadi aya laporan saurna Mama Eman oge bupati ngaras jempol keur Cidulang sabab cenah bisa nepi ka ngamacetkeun jalan. Berarti pesertana kompak kaprok hebat buku duh nyaan ari Inung mah nya ku Inung mah maneh ka ditu hari itu maneh nya kitulah kana mah mohon nya henteu jiga Pakuwu baheula. Hei Pakuwu pan loba ayeuna loba urang mah capek lah sok we kumaraneh heula. Marukana moal dongengkeun. Hartina lain kuna naon pan beda Bapak jeung Inung mah ajeng Inung mah pasti we da sebab kitu teh nya loba pamenta nya wayahna we mebunya kitu ada tugas urang teh lin gitu urang ngobrolkeun naon ieu. Simkuring reueus ningal warga nu ka dieu nepi ka seueur kieu bika pokona mah uing ka luak lieu kieu eta halo reueus tapi aya kasieun oge aya karempan boa-boa datang ka dieu teh ngan ukur panasaran ningali si Ohang bener teu tah nu ngomong bener ini sia ti ayeuna balik aing mah sudi teuing sakieu buktina aing mah boa-boa nu datang ka dieu ieu sakieu lobana teh teu marake bismillah. So pertanyaan anak jemput non make teu pertanyaan anak make apa maca wungkul dah dari pake mahararan teu punten pun nu maca wung bismillahirrahmanirrahim. Reka pangajian cenah mah cek anu ieu teh si Ohang
di jalan teh heuk aya tatangana kabeneran bener rada ieu rada non rada emasna rada loba dipake gitu cek kawacan cek tinggali si eta tinggali itu toko emas berjalan hiji teh geus ngomongkeun batur ya bener aya nu make motor rada alus kan nyaho kredit amit eta palebah ti tajong palebah ti tajong tuk alas yakon tanu seuri berarti osok sia alas yakan hei tong dianggap heureuy hei cing cirining eta hatena teu dipak da ukur macawung bismillah tepan kudu nama dipake sapopo cik kunaon bisa dipake sapopoe atau kudu dipake sapopoe hartikeun heula sok kusuna geura bismillah naon cenah bahasa Sundana naon ngawitan abdi kelak osok ka majelis tah ibu-ibu aya majelis dia rutinan osok bener poe naon hah poe naon aya nu Senin aya Salasa nu Kemis Rebo atau Jumat aya kabeh nih bener kade bisi pahili jeung rutinan anu lain anu kieu ningan aku berjanji heuh da eta ge aya nu Salasaan Reboan nu Kemisan aing ge nyaho lah ngararumpul teh jelemana areueuh ari senal pabalatak eta keur ngobrolkeun naon hei menang teu ansos saha heukeun bae menang nama menang lamun bener ngagunakeunana da ieu mah nginjem jang meuli beas geus nampak dibelikeun senal beteung lapar hakan senal ulah kitu teuing cenah wangkeun bae atuh da pilagedang cenah da ieu mah 1000 sapoe da 1000 disebutna oge 1000 sapo heueuh kelbun keur aya bisa tuluy 1000 sapoe dikuriling teh palebah eueuh teu boga deui bejakeunnya urang keur eueuh di imah alasanna teh kadari itu yai nauzubillahi min sok balik deui bismillah kalayan nyebat jenengan atawa kalayan nyebat asma Allah nu dipake mah kalayan nyebat jenengan Allah jenengan Allah na Allah teh disimpen dina kolbu sarwakeun jeung keteg jajan sora naon ieu heueuh bisa nyebut sora jantung aing mah ngan ibaratna sora jajan Allah 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 di dieu tah Allah Allah lain siri na erek ieu Allah Allah teu kitu oge atuh zikirna make zikir khofi nu teu diucapkeun dina jadi kalayan nyebat asma Allah
nyebatna tos dina kol nu aya teh jadi kalayan asma au atas nama au ibaratna ibarat ibu kuwu jadi kuwu sote di wilayah na punten dadi imah mah anger pamajikan bapak mantan. Bener teh cek bapak sak pak bener ari namanya sak oh Henrik ya oh ya oh iya sok dina karaoke tehnya panas sok loba nih aja ya tulisan ya seuri mah terkenal berarti nya Payaya sahur Payaya ibu aya naon bapak keur tugas teu karasa nuju henteu oh lamun kitu mah ieu atuh pangnugi punten ieu aya bapak teh tiasa ka ditu teu tiasa ka kebon pangnugikeun artos 150.000 ya kangge tukang kebon oh mangga ibu bapak bismillahirrahmanirrahim ibu kuwu ngalengkahna ka kebon atas nama saha atas nama bapak ya atas nama suam di tengah jalan ningali tukang seblak red da seungit yang melenghir set bau cikur jeung sagarupananya belok cik belokna ka tukang seblak eta atas nama saha atas nama pribadi nu kitu hianat teu hianat kasalaki wae hianat komo kaal juga tadi da teu dieusian hatena nauzubillahi min Gus kitu teh deui meuli seblakna teh Allahu Akbar nyokot nu 150.000 teh 50.000-eun nu kabawa ngan 100 dibikeun 100 mang ieu ti bapak kieu ngaulang oh nanyakeun pasti sesareng tadi ku bapak di senap pajar kita pek pake heula 50.000 mah jadi ngabohong nauzubillahi min beda coba gerak anu tos dieu nya punten ya nu jiga nu tadi minimal lamun geus dina hatena geus aya asma Allah munti tajong teh keluar kalimah thayyibah anu hade duduk Allahu Akbar astagfirullah subhan jeung sajabana moal lain kunaon pan tadi ge hirup katungkul ku pati maot teh nyaho di mangsa kumaha lamun keur kitu teh alasiakan duk maot rek mau hujan sok pabulitnya alhamdulillah anugerahkeun da jang petani mah tukang kebon mah ieu teh anugerah hujan teh dipepenta terus heukeun atuh kahujanan saeutik mah punten iring heula hei hujan eureun heula tah bieu mah eta bieu teh hujan kan matak nyingkir heula ka ditu da ayeuna mah geus eueuh deui terus naonnya ngobrol kenal bieu jadi mudah-mudahan nu datang ka dieu ayeuna mah niatna geus bener-bener ikhlas karena sabab bismillahna dipake
heuda urang teh ngalengkah teh atas nama al ieu awak anu al anu ditingcak anu al nu dituju anu al jadi urang mah teu boga naonna lahu ma fis samawati wa ma fil nu anjeunna nu di langit nu di bumi jeung sapangeusina teh anu anjeunna Allah Subhanahu wa ta'ala ulah sok di aku itu mas anu aing ieu imah anu aing itu kabeh kebon nu aing sawah nu aing tanah nu aing kumaha lamun tanah bisa ngomong pek aing di aku sia sakedeung deui dilegleg ku aing bener teu atunya heuh. Jadi urang mangan ukur tugas di alam dunya teh bener teu dilengkahkeun ku saha ku Allah bi qudratillah bi iradatillah bi fadlillah bi rahmatillah bi idznillah sadayana oge kagungan tong aakuan nan res da si ohang cenah bisa nyaho da winge sarua winge ete keur ngelingan si ohang da ngadongeng leres da urang ngadongeng we ieu mah si ohang kunaon cenah bisa kieu alhamdulillah si ohang ge dari sanes punten teu kantos pasantren mata tadi ge disebutkeun ustad mung lain kiai komo ajengan komo teu lain teu santri-santri acan ngan pernah jadi santri kalong nu ti magrib nepi ka isya keur leutik urang ngadongeng deui nya ngadongeng we urang keur leutik teh keunan da keur SD nya da baheula mah can aya puad PAUD mun kita nang mah tuh polot wae sih eta mah ge mata kain ka dieu we itu mah polot wae dinya mah marokan teu kacirim biasa we biasana si ohang ngamun keur eta teh pan ohang keur nganu kaleci nya keur non teh galasin tuluy ucing sumput teh ucing 25 baheula mah jiwa lupat manuju 25 tak uing mah nyumput teh ka kamar pun biang almarhumah pun biang kunaon sabab gampil di kamar pun biang mah gampil eta tihang ieu kamar pun biang ngagajengna gampil sabab bilikna gorowong sagede kieu heueuh kemarukan aing jelema beungar henteu tapi alhamdulillah luas ti kamar teh bisa ngagebrai alam dunya teh ku bolong eta lajeng tah keur kitu teh biasana pun biang almarhumah pun biang teh kieu sok nyalukan Deni dek naon ngahuleng naon Deni teh nami asli asli sebal aing siga nu teu percaya ieu teh Deni Mulyadi KDM 2 Kang Deni atawa Deni Mulyadi itu mah Dedi beda D jeung N jeung bedana teh beda nasib cicing eta Deni hei banyak euy kainung Deni engal geraka cai kasep
Tah nya cek aing oge. Kala aing hayang nanya ka ibu-ibu aing mah. Cik. Ai ka budak. Awa we. Pasti disebut ge. Ai lalaki sebut ka kasep. Sanajan eta budak hideung. Bener teu? Nah, atuh mi aing teu meunang. Nya pasti nungguing oge kasep aja. Jeung aya sok pohon yang baheula mah. Aduh ni tatep-tatep teuing, ngo tatep. Ni tatep-tatep teuing, ada budak taa. Eta indungna ni ka pohon. Ni tatep-tatep teuing ini budak taa, budak taa kumaha lamun eta budak inget harapan budak sia. Enggak nih kala kacai tos bade magrib tuluy teh wing teh kacai babarasi geus babarasi make pakaian anu rapi ini ka mushola atawa masjid ini ka masjid di masjid can keneh adan sabab can waktuna. Oh, can waktuna. Ai can waktuna biasana sok aya make non nadoman atau pupujian atau naon nu ai baheula mah wingnya sok ieu teh jetrekeun heula toa pan ayeuna mah son sinem. Cetrekeun wik ngaguih langsung weh wingnya. Eling siap tuluy muslimin hayu urang ma salat magrib tu kawa di dunia pibekelen. Makasih anak-anak. Jadi di dieu sok aya nu kitu. Dugi ka ayeuna aya dilagukeun tuluy unggal waktu sol atawa saacan waktu sok aya wae anu nadoman siga kitu. Ari etana osok dinyanyikeun saacan eta ge batur. Nu di imah mah kadang kala punten heuh ngiluna mangilu kadang kala eling muslim bari jeung ngagoreng. Beres anu digawe anger gitu teu nanaon ngan palebah ieuna jerona teu dilaksanakeun lolobana mah dilagukeun wung dan nu nyahona teh laguna da eusina mah tara diteuleman pan eusina teh eling umat naon muslimin jeung ngajak naon nah tuh ari datang adan punten ye sora adan eta euceun nu sok lalajo sineron heus eta naon teh tipik ye ti masjid kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar cik eta nu keur lalajo TV hei volumena diletikan apa dipaehan apa digedean lobana mah digede dapo
kudu nama pan diletikan atawa dipae tuluy kacai geus kacai tuluy wudu geus wudu kakara hah ka masjid bener aya nu ka masjid aya nu tuluy kaluar heula ti cai bisi aya nu tuluy salat di dinya asa piraku intina di dieu meureunan ngelingan ka umat manusia umat Islam yen urang teh eling dina waktu nah diajar ngalaksanakeun salat tepak waktu oge mun bisa mah di awal waktu cong dur dur cong ulah cong dur adan bedug lohor cong salat loh ulah cong salat lohor assalamualaikum ngong adan asar berarti tadi akhir waktu diusahakan di awal waktu beres deh lain kunaon naon ari diajar kieu teh supaya naon cenah urang teh geus merdek cenah geus merdek ongkoh geus 80 tahun tapi urang sorangan can merdeka ku hal-hal anu dina diri masing-masing dijajah keneh laras punten ya Pak Bu kan bae tong ditinggali hujan mah nya basa nyaho geus kumaha tuh da geus di dieu urang karasa teu kuno kieu geus dijajah karasa teh nu henteu eta kacida teu eling-eling ibu keur kieu punten baheula macan aya HP siga kieu ye can aya komputer dina tangan nya ayeuna mah pan HP dina leungeun kieu leheungun budak keneh ya urang mah rek ngobrolkeun si Eha we nya urang di itu tapi urang dia aya kitu ontong atuh si Dewi we oh aya si Elis atuh aing mah loba si Tina we Tina komo eta mah aya si Marpuah geus eta we lah nya gara-gara nu kieu Bu gara-gara nu kieu sok pararoho ieu ngobrolkeun nu ke rumah tangga we siga nu nya aya tempat curhat padahal salah curhatna dina ieu rumah tangga geus 30 tahun dijieun WA dina status foto 30 tahun kaliwat cepret di foto sanajan rumuk oge udah baheula simpen dina status WA ke romantis mah simpen dina status WA teh ditulisan bersamamu 30 tahun aku merasa nyaman. Oh suamiku terima kasih ya. Muah. Datang penyakit kesel pasea keur pasea salakina gering ongko loba hutang ongko salakina gering diimpus
dipoto ku manehna cepret deui wae dipoto dina status WA ditulisan ku manehna GWS GWS teh pancek Inggris nama get well soon artina semoga lekasem atawa semoga sembuh dengan segera gera cager GWS teh ternyata lain GWS bahasa Sunda gera wapat sia teh da kesel kalau jadi salaki naudzubillahi min geus kitu teh sadar-sadar kieu diunggah poe sebel aing mah punten ya ngobrolkeun teh ini punten sing inget eta ka aduh umur aing mah riweuh awak poe geus pasiksak pabeulit kikituan datang budakna mah dengan kali carekan nya aya nu kieu datang budakna kikituan ngiluan didegungkeun ka ditu awas ngalangan wae cokot ari ditinggali teh sing goreng alus dina ieu teh beureunan lucu di-upload bari jeung ditulisan ku manehna dasar anak gak punya akhlak harapan anak sia eta teh sing teh naudzubillahi min cik gera merdekakeun diri urang tina kungkungan godaan anu deukeut beres hei ieu mah kalaka mereka bajeng hutang loba datang ka imah para sea deui naudzubillahi min matak alhamdulillah poe ieu urang boga naon teh heuh intina mah aya nu pernah nu urang dicontoh mun urang boga naon boga rejeki leuwih mudah-mudahan urang bisa nurutan Pak Haji Baya bebere ieu mah amit betul teh anjing sorangan we sidik batur mah hese oke teh dicontohan ngamerdekakeun anak yatim jeung duafa tina naon tina kalaparan minimal sabaraha poe leres teh berbagi punten Pak masih ohang mah kieu ngomongna nya punten eta ngan kade salila urang usaha di alam dunya tadi oge sanajan urang usaha menang sorangan geus beunghar sok kadangkala poho dadi aku eta menang sorang sedengkeun lamun geus menang sorangan di aku eta menang sorangan teu nyaho kanulian berarti balik deui tadi teu make bismillah nauzubillahi min sedengkeun lamun geus naon make bismillah pasti eta nuturkeun Rohman Rohimna pasti ngahiji didinya urang teh pasti welasan AC
Han kudu nama kitu tamatkeun leres teu diangge atuh welas asihna nyaahan dedehan nulung kanu butuh nalang kanu susah leres teu ngiuhan kanu hujaneun atawa nu kapanasan ampihan anu lapar anu naon anu haus bere atuh dahareun jeung inuman leres teu mudah-mudahan tah geus urung deui wae heukeun we nah nya mohon alhamdulillah dinten ieu mah oh bilih bade di dieu heuk mangga sok di dieu yakin kan intina urang uih deui tetep urang ngalengkah ngalaksanakeun ieu kahirupan weleh urang mah ulah lepas kaimanan lepas katakwaan yen urang mah lain pasrah cicing kumaha pituduh Allah we bari jeung teu usaha eta nu salah urang mah tetep pertahankeun di dunya mah kudu dipertahankeun duit teh nyaeta doa usaha dibarengan iman jeung takwa lain kuna naon lamun urang hayang ngalaksanakeun kahadean ulah sok diengkeeng sabab lain kuna naon oge ieu punten
ayeuna urang geus kumpul di dieu kahujanan heuda geus takdirna urang kahujan ieu geus ditetepkeun ku Allah keur nguji sok nya ari tadi si ganunya hayang dibere hujan tuh ge bubar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi wanci atawa wak satemena jalma aya dina rugi lamun urang teu bisa ngamangpaatkeun waktu anu aya sumpahna oge demi waktu ari waktu teh salah sahiji makhluk Allah nu diciptakeun nu kasebut makhluk anu pangtaatna sabab dimimiti diciptakeun waktu mah diciptakeun teh waktu mati tahna oge maju nepi kaki wari can pernah mundur beres poe ieu urang pernah teu kapikiran poe ieu urang panggih teu kapikiran ieu mah ieu waktu ieu tong boroning poena jamna menit jeung detikna oge tah buktina ayeuna si Ohang ngomong kieu ieu teh geus aya ti dituna mun kudu disadari mah da urang mah darma wayang atuh beres teu heueuh ngasok wangkelang wae urang maning wangkelang hah heueuh tuh bahasa Sunda mah nya bener teu bahasa Sunda kabeungharna naon teh aya anu nyebut teh oh bedegong heuh naon pokona mah nu sok ngalawan wae teh hoyong nyebrang wae hayong tuluy wae noyon cenah. Jadi urang ulah sok poho yen urang teh urang tadi teh hidup katungkul kupati maot teh nyaho di mangsa heudah waktu mah pan teh nyaho teh tuluy maju moal bisa dipunur-punur tong boroning jam sajamna detikna oge urang teh geus moal bisa mundur tuluy we waktu mah maju meureun digambarkeun di dieu nu teu bisa ngamangfaatkeun waktu eta jalma-jalma anu ruk matak di dieu dituluykeun iwal anu iman jeung nu ngagawean amal soleh ngan iman sok kagoda deui salah sahijina nu bakal ngarugrugkeun eta iman nyaeta takabur saur Imam Ghazali takabur dibagi opat aya opat takabur ilallahi takabur ilal rasuli takabur ilal ghairu takabur ilal ilmi ai takabur ilallahi nyaeta takabur teu ngaku ayana Allah teu ngaku diciptakeun ku Allah contona baheula teh saha pir tah mun aya jelema nu kitu poe ieu meureunan turunan si eta takabur ila rasuli ngaku ieu mah ayana Allah ngan teu ngaku ayana
saha ieu nu kieu pan emang nanyali ranya ajengan Abu Jahal teh ya oh si eta mah ngimpi meureunnan oh gitulah sedengkeun ari Islam teh pan mimitina teh kudu make saha syahadat ari geus kitu aya geus teu ngaku ayana Allah teu ngaku ayana Rasul berarti kudu syahadat deui leres teh ruksa kaislaman ruksa kai mana nauzubillahi min nu kaop nu katilu takabur ilal ghairu tak ieu mah kapapada manusia aing asapang anuna aing asapang kasepna aing panggelisna aing pangbeungharna aing pang teu paduli ting batur eta jelema lieur ka cida coba bayangkeun lamun di dieu tempat ieu di tempat ieu blok ieu kabeh beunghar rek ditah saha coba hah tatanggana sarua itu imah gerode beunghar pokona mah bungkus saha kabeh di dieu teh keteng bocor rek ditah tatangga mah dan di tanah ge ampura ayeuna oh sia saha tuh bener atau balikeun sangsara kabeh nauzubillah meureun rek silih tulungan hese mata kudu sadar di dunya teh papasangan nu sangsara butuh kanu beunghar pon kitu deui ulah sok nyapirakeun kanu sangsara da moal disebut beunghar mun eueuh nu sangsara bener beres tah lamun geus kieu berarti geus teu aya welas asihna berarti anger ieu teh henteu ngak siga nu kitu we paduli teuing da aing mah beunghar meunang aing engkena teh jadi anger teu ngaku ayana eta teh meunang Allah henteu nyonto deui ka Kangjeng Rasul pan ruksa kaislaman ruksa kai mana nauzubillahi min nu kaopat takabur ilal ilmi nu kieu ge riweuh deui asa aing pang pinter nu geus pinter kadangkala punter nu cilakana mah sok loba hiji budak sok ngamomorekeun jasa indung bapa lamun usul teh ujang nyai ulah kitu eta teh bisi ieu ujang sing karunya atuh ka mama eta budak nu ngarasa pinter sarjana lah cicing atuh kolot mah nyaho-naon sia teh pan dilahirkeun ti indung digedekeun diurus ku indung bapa geus gede disakolahkeun jadi sarjana teh mun eueuh indung bapa kumaha nya nepi ka kituna tah kabayang amit-amit mun ningali carita baheula saur Kangjeng Nabi kantos menakan aya anu heukeun alhamdulillah aya hiji jalma aya hiji kuburan hiji kuburan biasana unggal asar sok kaluar eta tina kuburan bari jeung ngaberehem siga keledai gitu nu nungguanana nyaeta indungna bari jeung kitu we kumaha ditanyakeun teh sing horeng eta jelema doraka ka indung nah jelemana tukang mabok unga poe dicarek hiji mangsa dicarek boga indung teh mun cek sunana meureun boga indung teh kikituan we siga wae siga kaladei we kitu meureunan siga naon kuda kitu tah geus ngomong kitu siga kuda we teh getuk maot can menta dihampura kurang leuwih siga kitu nepi ka akhirna dina waktu asar eta teh dikurebkeun
kusabab can boga pangampura ti indungna ti indung bapana ieu eta non kuburan anger wae kitu. Naudzubillahi meng hartina urang di alam dunya teu bisa aakuanan kabeh oge menang sanajan menang usaha menang ngadoa da anger ai doana ditukerkeun jeung kahayang mah teu bisa sok saralah wae ditukerkeun kana kahayang ungah peuting tahajud geus tahajud langsung ngadoa ya Allah ya Robbi hoyong pajero ya Allah ya Allah ya Robbi hoyong pajero eta teh keukeuh hayang pajero tong boroning teu diijabah dina diijabahna aya mobil teh nu datang Avanza kusabab kahayangna keukeuh hayang pajero ya Allah pajero mah sanes nu kieu da teu narimakeun sabab kahayangna teh heueuh kitu kumaha karep sorangan teu ongkoh menta kanu boga kanu maha beunghar tapi ketika diberena teu sadar yen Allah mah uninga kabutuh setiap manusia. Mudah-mudahan punten ye heuda tadi oge geus kabayang mimiti wungkul loba teh ceuk aing oge heueuh sok rek naon oge teu naon pek teh teuing da pemahaman tentang waktu teu nya apal hujan ari ku hujan sararieun nya ari motor geura tidit-tiditnya hare-hare aya nu kitu loba nya heukeun wae nu jelas alhamdulillah simkuring oge punten nih doakeun simkuring ohang kikian teh salaresna mah henteu ujug-ujug nu miwarang anu gaduh amanah ngawitan teh salaresna mah ti kapungkur simkuring teh diamanahan secara teu langsung ku almarhumah pun biang nyariosna kirang langkung sapertos kieu kapun bapa Pak kahayang mah budak teh tu salah sahiji cenah manggung teh ngobrolkeun agama mudah-mudahan ohang ayeuna ngobrolkeun nu kieu deukeut-deukeut kana agama bisi da ahli lain tukang ngalaksanakeun ibadah acan karek tukang diajar doakeunnya ohang sing istiqomah amin ya Allah ya Rabbal supaya lain kunaon naon engke teh bisi hayo isuk page tongonang deui sewang eta deui sareng diobrolkeun teh sanajan teu jadi masalah rek ngobrolkeun tadi oge alasanana cenah biasa mah cenah pangajian mah enggeus mineng pangajian nu biasa mah ye salah kacida punten nu jadi masalah sabenerna tanyakeun deui enggeus can ngalaksanakeun nu ditepikeun ku ajengan matak diulang-ulang oge ajengan mah sabab naon supaya bener netep da tugasna oge mere nyaho ari ondangan ari ngondang si ohang wani ari ajengan nu deukeut karek ngaliwat oge aya bau minyakna ditutupan jendela salah sia teh sebel aing mah sok siga kacareuh apa careuh
Careuh teh melak naon? Melaka kawung, ari kawung sok aya dipelakeun di tengah di hareupeun imah. Tara sok dileuweung. Ai kawung di pikabutu teh ku urang. Di pikabutu sagala rupana. Nu melakna careuh. Ngan eta careuh lamun datang ka lemur sok digarebuk. Diudagu. Cik kaajengan mah nu melak agama. Ulah kitu-kitu teuing. Ulah. Anggur mah deukeutan ajengan nu deukeut teh penta elmuna, penta pituduhna. Terus al ulama warasatul anbiya, penerus para nabi. Ulah pedah nyahokeun leutikna nyaho si eta kitu. Har nya maknya heueuh mare piraku teuing geus pasantren geus jadi kiai manya anggar kalakuan siga baheula mah moal meureunna mah tak pasantren oge ieu mah ningali teh baheula si eta nyaho si Ohang ih si Ohang mah sok saremed baheulana teh heuh pan baheula nya heuh bersihkeun heula di diri merdekakeun ieu hate tina sirik pidik jahil kaniaya iren panase rumpak sumpah batur anu matak ngilakakeun pribadi urang sararea. Beres dina TikTok ieu mah tombol ning kitu ngadenge anu mangpaat cik sakedeung mah atuh bismillah langsung karek ngadenge bismillah ge langsung di scrolling bismillah kul huwa aduh ya Allah cik dengekeun heula sakedeung mah pas dikitu kom cek lagu budak jangan tanya bagaimana esok tuluy aya anu apal euy ku tak ingin menerka yang ku tahu hari ini ku tahayang anu tukang malalaki aing kan nyumput ini nepi ka anu kitu lain teu meunang da winge tukang seni. Leres heueuh cik atuh supaya urang teh imang hayang jadi jelema tadi ge hayang cenah maotna husnul khotimah ai pagawean ngagogoreng bat eta tadi ge belah ditu teuing daena mah geus balik meureunan ningali uwing ngaliwat disangkana teu kadenge ku aing ieu mah cece tingali si Ohang si Ohang itu kamu urwidil teh saing teh nah biwir si Ohang mana si eta si Ohang oh eta si Ohang sugan teh kasep paduli teuing aing mah goreng oge da payu atunya heuh jeung teu pikasieun we pikasieun teu heuh mun pikasieun meureun baralik tah tadi oge pokona urang salila urang di alam dunya kade memang aya di tangan mah kudu nama katenangan kangeunahan kanyamanan bener heueuh ngan biasa namun katenangan kanyamanan sagarupa nu ngeunah-ngeunah geus dibikeun ku Allah eta
teh kade sing ati-ati eta oge sabenerna mah bisi ujian kalau kabeki jauh geuningan jeung nu bogana jeung nu merena kalau kahu tuh aing teh naudzubillahi meh jadi di alam dunia teh kabeh oge ujian insyaallah kabeh manusia teh engke bakal jadi naon sarjana hukum Allah bener ngan aya dua aya sarjana hukum aya sarjana nudi hukum bener teh anu sarjana hukum nyaho kana hukum-hukumna bari ngalaksanakeun hati-hati lamun sarjana hukum nu dihukum mah sarjana da nyaho kana hukumna tapi sok mineng ngalanggarna atuh engkena teh jadi sarjana nu dihukum tujuanna napan ukur dua tempat suci wungkul nyaeta sorga jeung neraka suci teh suci sok saha kotor suci duanana oge laras punten ya bener teh kieu nah sorga penghuni sorga teh moal pahili moal pacampur jeung penghuni neraka pon kitu deui penghuni neraka moal pacampur jeung penghuni sorga jadi bersih kabeh oge duanana teh bersih moal pacam bersih lamun nu sorga meureunnan bersih tinu jelema-jelema maksiat lamun neraka sabalikna bersih ti jalma-jalma anu taat salah tempat lamun jalma anu taat cicing di neraka bakal dibalikeun deui ka mudah-mudahan urang mah jadi penghuni kalayan ridona Allah amin ya Allah ya robbal heukeun urang mah ngadoa usaha sing bener ibadahna sautak saeutik we da jiga ai siga ulama siga jauhaneun Kangjeng Nabi mah da hese urang teh tapi saeutik ngan urang kudu diajar ikhlas amin ya Allah ya robbal lain kunaon naon imah ngadongengkeun kieu teh si ohang we tukang kieu lamun urang si ohang teu ikhlas heuk dihina wae unggal panggung aing teh geussan meureunnan moal tuluy hayang res jadi kabeh oge aya bageana ulah sok iri ka batur ulah sok naon monis diri sorangan urang mah teu bisa lain kitu lain tapi sing mineng urang ngarasa bodoh supaya urang tuluy neangan kapinteran ulah sok hayang ngarasa pinter sabab lamun geus ngarasa pinter urang geus pasti didinya tingkat kabodohan aya sabab manehna moal deui neangan ilmu sedengkeun urang di alam dunya satungtung urang hirup keneh mah sanajan geus kolot kawajiban teh tuluy diajar mudah-mudahan naon nu diobrolkeun ku si ohang nya ohang sing aya guna mangpaatna amin ya Allah ya robbal ulah kajongjonan pang-pangna mah ulah kajongjonan urang ngarasa merdeka tapi urangna henteu merdeka
ngan ulah nyalakeun batur heula teng kasalahan diri pribadi masing-masing supaya urang teu nganelkeun ka batur udah si eta mah bisa kitu teh dapung da beunghar tuluy ningali kebeungharan batur aya urang henteu usaha mah nya kumaha rek beunghar naudzubillahi min keun atuh batur dahar hangurkeun urang dahar ulah ngiluan ieu mah dahar batur meuli hamburger urang hamburger oge hamur duit ger pasea jeung salaki pan riweuh nya naudzubillahi min hayu urang babarengan merdekakeun diri tina kungkungan godaan setan supaya naon heueuh da urang teu boga nagara masing-masing pan di imah teh nagara leutik teh leuwih leutik deui nagara teh aya dina diri mun geus ka ieu diri geus bisa kaatur nafsuna rada ngurangan ulah dieuweuhkeun ka de nafsunya kabayang bapak oge nya nya mun eueuh nafsuan kumaha kabayang ningali pamajikan teh nah kitu ini teh kumaha berarti teu normal nauzubillahi min dzalik nu penting naon nu diobrolkeun teh ieu bisi mah cenah naonnya ngobrolkeun naon tadi teh sohang kitu teh tadi sagala lupa dilakonan kudu make bismillah supaya urang tetap eling ka Allah lamun urang rek ngalaksanakeun salat oge tetep urang ngalaksanakeun teh karena naon Allah diajar tepat waktu sabab naon tepat waktu bisi diengke kemah pan apa non nu ngaranna waktu teh moal bisa mun tetep maju bisi urang ngalaksana poe ieu ngucap kagorengan atawa jam ieu atau menit ieu urang ngucap kagorengan ngahina batur menit berikutna urang kaburu dicokot kaburu maut urang can urang teu bisa menta hampura kanu non kanu dinyerikeun hate ku urang nauzubillahi min urang cobaan bebersih diri teh keur urang lain jang batur keun bae batur marek ngahina oge yang penting mah urang heuh ayeuna kieu lamun urang geus teu ngahina batur heuh mere batur teh berarti dulur kitu tah bae ngan meureun ceuk ieu teh da urang ge embung ngahina maneh teh mudah-mudahan sararea ulah silihina silih puji waktu jeung kade ketika urang hayang ngeureunnan non kagorengan hayang nganelan kaimanan katakwaan sok aya datang gogoda anu teu kanyahoan nya eta sifat takabur teh anu tadi nauzubillahi min mudah-mudahan pokona masadayana nu aya di dieu sing sehat bagja waluya barokah yuswa amin ya Allah ya rabbal alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
abdi deui hampuranya bade ngapura si Ohang ulang silih hampura ulang silih lubarkeun supaya naon supaya da apa hirup katungkul ku pati mau teu nyaho di mangsa si Ohang ayeuna sok kurilingan keneh bae alhamdulillah doakeunnya sing sehat kan heuh da bisi ieu mah si Ohang oge da aya kasieun mah bisi mah kajadian pan hirup macet apa teh ya bisi si Ohang jerut turun ti ieu panggung datang ka imah ujug-ujug hos we urang dieu maot pan teu nyaho misaran bisi si Ohang heula ieu mah supaya sehat sok ngararadeg heula ngararadeg punten ngararadeg ibu sok ngararadeg keun wae sok carangkeul engko karunya nya carangkeul punten carangkeul supaya ieu tah itu bias punten ima rada da ari sanes nyalain joget nyamurnya kieu tah panangan katuhu dina dada kenca kieu ieu teh nganukur kieu wungkul kitu teh